dia ka sawah ka dito. Ngan ukur jalan umum diber. Hei, Bah. Hah? Reka mana? Are ka sawah? Tong buat jalan dia, Bah. Baturnya malah layar jalan dia mah. Astagfirullahaladzim eta jalan mah umum kakek. Umum naon da unggah sok dibersihan ku urang sorangan batur tadi kan kabarsihan kita buat jalan dia Batur kita tadi kita barali ku urang. Astagfirullahaladzim mah udah teh kakek eta jalan umum sia teh jalan umum sia teh. Ngaraku hungku jalan umum membersihan mah tara aya tara darekeun. Ayo mah poe ka dia ka sawah ka ditu. Ngan ukur jalan umum dibersihan mah ke urang sorangan. Geus tong jalan dia batur ge eta. Astagfirullah, apa sama urang teh eta kakek mah nya kudu ka ditu ka gunung teh jalan teh teh. Asa banget teh sia teh. Pokona mah ayo jalan ditu lah tong ka dieu pokona mah naon jalan. Itu jagat maneh lain ya teh. Jagat mah jagat sareangan anu ngamarsihan anak urang. Aing ngararaku nama jalan umum teh. Oh jalan umum ya teh baheula oge. Tawar bat boga sawah di ditu ge urang teh jalan umum ya teh. Ngararaku hungku jalan umum ngamarsihan mah tara dara raek lah. Ai sarangan mersiana ge. Geus tong jalan dia. Astagfirullahaladzim. Awas sia dagoan sia ku aing sia. Ayo. Awas sia dagoan sia. Nah, mah dagoan. Hayo gorek naon? Mere kudu sieun da imah teh sia rek nyokot naon jor kitu. Wah sia kakek dagoan sia ulah ka mana-mana sia dagoan dirinya aing dagoan sia. Pan bahila teuing buru ku aing dagoan rek naon sok. Da aing teh sieun tah sok. Hayang naon jeung aing lah. Kagok nama jeung jelema kalar itu teh pusing. Awas sia kapalang sia kakek. Ribut jeung aing ribut sia. Awas sia kapalang jeung mau parang euy. Walah, mau parang tapi aing teh sieun dihayanan ku aing kelebah mana gah yo. Kakek, awas sia. Awas sia kakek awas. Naon. Awas sia. Hah? Naon? Make naon segala aing lewat ka dieu meni ka ulas sia teh. Apa cek urang oge jalan umum teh nu marsihan urang. Memang eta oge jalan umum sia teh awas sia. Gitu. Rek naon kitu? Rek naon? Rek naon sagala lah. Naon eta? Ari ieu naon ieu? Naon? Ieu naon? Eta mah parang atuh. Parang memang lagi parang. Bedog. Bedog. Hah? Sok ayeuna ta bedog jeung balik. Rek dituker tamahkeun moal. Tukur tamah. Heeh. Nah, jatuh bakal tukur tamah sagala. Arek mau tuker tamah. Hayo sok. Tukur tamah sok. Tuker tamah. Urang mana iya, urang iya ka dikeun sok. Sok namahan tak bae. Abah 100.000 namahna teh jeung bedog. 100.000. Ka dikeun. Iya 500.000. Mana? Iya 100.000 abah 400 ka dikeun. Ieu mahalan kana bedog. Abah nu namahan padi mah parang. Wasiat gede kana ieu. Gunana kakek daripada bedog. Ieu mah karena kan balak itu bisa ai badog mah bisa kakek. Ngalasu hungkul dia mah. Arek moal tuker tamah. Arek. Sok atuh ka dieu kan duit. Ngake segala ta duit aya tuker tambah kitu bedog ku urang parang ku maneh. Haul ke jeung parang kieu aing lagi teh sok buru tuker tamah bukan nama arek moal tuker tamah. Hah? Kurang pukul tamah teh lain kitu kakek lain jeung duit aing pokona mah tukur tamah barang ieu mah tukur tambah barang maneh maneh bagian ieu nya tukerna ayo abah ke bagian bedog itu maksud abah teh kumaha itu tuker tamah astagfirullah tukur tamah panyata teh sarenteng teh rek babad urang tuker tamah lain ieu teh sok abah nu namahan ka dieu namahan maka namahan urang ieu mah tuker tamah kakek ieu bagian urang eta bagian maneh ade kana apa di mata bedogna di mah parang-parang butut nahaon kitu patut mah balik ulah kitu sia barang-barang aing kakek nahaonan eta barang aing mah kitu-kitu sagala eta teh barang mahal sia teh kakek nah banget teuing sia teh ka aing teh panya teh sia mah ada kitu nya kelakuan teh sia awas sia lamun papaing deui ku aing dibabad sia. Nya aing teh ngababad aing teh sabenerna mah reuwas teh si abas ngamang-ngamang eta teh. Da ele atuh ku parang mah memang nu kieu mah. Aduh aing sok paur dia mah padahal ngajak tuker tambah si goblok aing ka teh di wae kudu dia mah. Awas sia kakek panya teh sia teh ngajakan gelut ka aing apek teh ngajak tuker tamah nu kieu patut sia. Awas sia mun papaing deui ku aing dibabad sia. Batok aing batok geus.